Aduh lur, nyeri huntu lur. Ampun dah, nyeri huntu. Makan sendiri, nyuci piring sendiri, tidur pun sendiri, nyeri huntu pun sendiri. Aduh, cocok itu lagu Mickey Jet jeung urang lur. Hirup sorangan teh kieu. Batu culak cileuk. Aya ngopi. Nyen sorangan upang nyeunkeun. Sare sorangan. Sangsara lur. Sedih. Ieu ari jadi yang waktu boga teh lur. Jangan pi pamajikan herse. Udaekeun. Eueuh jeleuna teh pandangan boga cangkir ngungkul. Jeung damar ieu ge rusak nu. Kacana peupeus minyak eueuh, BBM naik teh mahal. Aduh. Pusing lur. Doakeun atuh lur, mudah-mudahan teh boga pamajikan urang. Kamu teh Maneh teh kudu nyaho aing saha kabayan. hah? Kudu nyaho. Hirup jalma teh kudu mutekar. Abi aya jalan batur kabayan. Maneh age kawin kabayan. Teangan jodoh. Pan udaekeun teh atuh. Jodoh teh kudu teangan kabayan. Da teu datang sorangan. Kudu ikhtiar, usaha, jeung doa kudu sajalan kabayan. Atur nuhun. Pakaian maneh ganti, ulah ka sasarungan wae. Nu ginding, nu hade kabayan. Mangga. Naon tadi teh lur? Tapi ge alus oge omonganna mah. Yen hirup manusia teh kudu tetep semangat. Ikhtiar, doa kudu sairing sajalan, bener. Naon tadi omongkeun bener kumanehna. Dua urang ari ginding mah anu daekeun. Boga pagawean mah anu daekeun urang ge. Ulah urang cobaan. Walaupun memang takdir aya di Gusti Allah, tapi urang usaha, ikhtiar. Jeung utamana mah urang tetep kudu ngadoa. Luar biasa eta si saon teh si boneka bebek. Aduh. Ya geus kitu we lur. Sore-sore sampai ke isuk semangat dina gawe nyan usaha mudah-mudahan menang pagawean. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermio.